Minta pencerah di puskesmas. Ye, pan motorna kita dungan punten pisahnya ka dungan. Bohong ngamen ditungguan di puskesmas eh. Ditungguan teh eueuh. Eueuh Nah, ngamen. apan motorna mogok kita. Ieu na seet, ta sepuluh seet. Di etakeun ka dunungan ka jang anu nya, apa jang anu? Pasir Baru. Oh, kumaha? Kita pamin wayahna teh motor teh aya tina mah tina lampu mah aya seuneun, ngan tina 10 mah eueuhan cenah. Ayeuna motorna di mana di jang anu keneh? Motorna di jang anu keneh? Motor nama di itu di Bumi Pak Amin. Nah, henteu di karek dek balanya manehna teh. Oh, Karek dek balanya. Urang teh tamat nasa eutik 50 deui. hah? Jam dek minjem ka di peteng urang. Naon teh? Tamahna 50. Apan jeung ban ieu ongkoh rupa-rupa ieu si Ultraman dudungan. Jeung ban. Apan bitu deui. Iraha ieu mogokna. Mogokna teh iraha. Ti mangkukna basa poe naon ari teh bapangjeung dudungan teh motor dibawa. Balik tos shooting ti dieu. Rupa-rupa hati-hati ya. Kene dudungannya. Kumaha tuh aturanna ta? Di antosan pokona di puskesmas kamari teh. Heeh. Teu aya wae amin teu bohong. Aduh, sin jadi dosa ka urang. Da kumaha ieu motorna mogok da kumaha gitu aing nginjem motor batur rada tepat di wantun dudungan. Oh, motor. Kudu di bensinan kudu bere ieu duit. Wah. Tepat hati. Ai urang bolak-balik mah sampai urang leumpang teh. Dah. Idin, aya Idin. Aduh, hujan geura rupa-rupa pekerjaan. Lamun anjing mah aya. Insyaallah aya anjing mah. Poe naon ka dina? Anjing. Kemis. Rebo. Rebo. Pan kamari teh pan Senin, ayeuna Salasa. Atuh sing salamat. Ari geus Salasa teh poe naon? Poe naon geus Salasa teh? Atuh Kemis ngatu geus Salasa mah tuh Rebo. Serbo. Kemis, Jumaah, Sabtu, Ahad, Senin. Geus Senin? Atuh Senin mah tuh Salasa deui, Pak Haji. Oh, Salasa deui. Muhun. Bos. Ada parasek di bawah. Ada mau ada. Hati-hati. Hati-hati di belokan Pak Ani. Ini lompatan. Jalan licin itu yang mau mobil mau motor hati-hati nya. Katapi ku pamit ke motor Kaheri ya. Kata saya lumayan hari tadi motornya.
hati-hati nak belok Kak. Haji alhamdulillah sehat. Sehat. Dik naon ka dieu gitu. Naon ka dieu gitu. Pamajikan teh nuju dieu teh kasakitan Pak. Temen motor Jogja mah urang di Bokan Aring mah. Ketiasa miceun. Saha teh? Bisa tang. Tuluy. Ada malanong kemarin teh. Anu mah ada leuheung cepat bisa kumaha. 2 jam jadinya dicai. Tuh cicingnya di mah. Sabaraha poe cicingna teh? Hah? Sabaraha poe? Mah? Cicingna sabaraha poe? Naon mimiti teu ieu nana. Tilu poe. Tilu poe. Kumaha tuh pada di sana wae ka itu? Canak. Bana gitu itu. Bahan. Ngumpul mah ngadorong ku piluan tuh mah. Atau ngumpul teh sudah. Jebal Piluan. Oke,
Assalamualaikum. Dunungan. Dunungan. Tos aya alatna. Punten nih Pak Ujang ya, Pak Haji. Tos balanya? Langsungkeun viral. Tos balanya can? Man? Aya? Aku ben rumah nilai. Aduh, hampura ieu pendekar ya. Bunten dunungannya. Mata Pak Amin ya naros ka Pak Haji. Ane teh bade nyanak motor. Tapi dah eleh euy, awes pat genep. Eleh talung. Ya tak. Awes Dunungan anu ieu padamel Pak Ujangnya sing suksesnya. Doakeun ku produsernya. Ku Bapak Haji itu tuh nya. Kumaha dunungan canak motor ka dieu? Anak we, Canak wae? Iya. Canak yuk. Yuk. Jadi mogok mulai di kamera ya. Ngan bisa ditumpahkan dunungan atuh dabana ge bitu.